wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sampurasun. Girang pangajian anu kusim kuring dipika hormat, sinarang hadirin hadirat anu kusim kuring dipika cinta, dunya nu dilingkup puji sinarang syukur, tur lebetna anu patut kanu maha ngatur, anging eta teh kagungan Allah Subhanahu wa taala anu maha gofur. Dina zaman milenial ieu ku anjeunna urang ayeuna tiasa kempel diwuwuh ku kanikmatan anu sakieu seueurna. Oge teu hilap sholawat miwah salam mugia kapalikeun ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dina ieu kasempatan insyaallah sim kuring bade ngadugikeun biantara anu jejerna teh nyaeta gerakan literasi sakola atanapi anu sok disebat GLS teh. Aya nu terang GLS teh naon? GLS atanapi gerakan literasi sakola nyaeta kagiatan atanapi upaya pikeun ngamampukeun diri ku cara maos, nyarita, ngupingkeun atanapi nyatet keluarga sakola. Eta program teh didadasaran tina Peraturan Kementerian Pendidikan Sinarang Kabudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Eta program oge ngagaduhan sababaraha kauntungan pikeun saha wae anu ngalakonanana. Di antawisna tiasa ngarojatkeun kualitas sumber daya manusia, sinarang tiasa mukakeun lawang pantau kesuksesan. Kacida rieusna sareng sakumaha bagjana lamun sadaya jalmi ngalakonan eta program teh. Namun di Indonesia ieu masih aya geuning jalmi anu seueur sedep ngalakonan eta kamalesan atanapi kamalidan teh. Leuleuh-euleuh geuning eta anu janten akar permasalahan negara urang teh. Buktosna dina data World Most Literate Nation tahun 2016 sawerna Indonesia teh aya di urutan ka-60 tina 60 hiji nagara. Ecesna Indonesia teh aya di urutan kedua ti pengker. Janten ari posisi nama Indonesia teh aya di handapeun nagara Thailand, sinareng aya di luhureun nagara Botswana. Eta literasi Indonesia teh. Oke, saur UNESCO tahun 2012 saurna Indonesia teh mung hiji tina 1000 warga negara Indonesia anu ngagaduhan rasa kasadaran kana minat baca. Eta geuningannya anu janten akar permasalahan negara urang teh. Euleuh-euleuh geuningan. Kirangna kebiasaan maca, kirangna buku cetakan, kirana fasilitas pendidikan, eta tilu anu nyebabkeun minat baca Indonesia teh kirang. Sareng eta sebabna anu ngajantenkeun masyarakat Indonesia teh janten melit. Urang salaku jalmi anu dicap generasi milenial ninggal kaayaan kitu kedahna langkung sadar kanu eta kaayaan teh. Margi generasi milenial mah hirupna teh dilingkup ku sarba kacanggihan dina kabasajana pikeun ngalakonan sagala perkawisan. Janten eta sebab teh tiasa dileungitkeun ku generasi milenial mah. Oge kanggo sepuh anu janten panutan ninggal kaayaan kitu teh kedahna langkung merhatoskeun kana naon wae kagiatan anu dilakonan ku palaputrana. Oge teu kirang penting warga sakola anu janten pangajar ninggal kaayaan kitu oge kedahna langkung merhatoskeun kana minat baca muridna. Warga sakola tiasa ngalakonan tina perkawis ieu di antawisna kahiji
ngayakeun jadwal kanggo nyumpingan ka perpustakaan. Anu kadua ngayakeun lomba-lomba anu tiasa narik perhatosan kana minat baca. Anu katilu ngayakeun poe kanggo nge-review buku atanapi buku anu tos dibaca teh dijelaskeun deui ku murid-muridna. Anu kaopat ngayakeun pojok buku di kelas-kelas. Anu kalima ngayakeun pohon literasi atanapi tangka literasi di kelas-kelas. Yen anu terakhirnya eta macakeun sababaraha buku sateu acan pangajaran di kawitan. Tah eta anu janten ngaronjatkeun gerakan literasi sakola teh. Dina prungna eta program tiasa urang ditinggal. Contohna di sakola-sakola aya kagiatan 15 menit sateu acan diulang nyaeta maca. Oke, ayeuna mah aya slogan-slogan geuningan. Contohna anu nyudutkeun kanu literasi. Salam literasi, hayu maraca. Tah eta buktosna aya pangrojong teh. Ninggal kauntungan karena program gerakan literasi sakola nyaeta tiasa mukakeun lawang pantau kasuksesan. Tiasa kaharti ku unteng lamun urang hoyong sukses, urang kedah ngagaduhan kunci kanggo mukana. Kumaha carana? Aya nu terang. Kieu ye, ku cara maca. Nah, bari kedah ku cara maca, margi maca teh sumberna teh tina buku. Ari buku saur paribasa oge nyaeta jendela dunia. Oke, saur Bapak Muhammad Hatta kieu cenah. Kuring rela dibui asalkeun kuring dibarengan ku buku, margi ku buku, kuring jadi bebas. Tah eta paribasa anu kedah dilarapun kana kahirupan urang. Hadirin anu kusin kuring dipikareus, janten cindekna gerakan literasi sakola teh nyaeta kagiatan anu penting ku urang dilakukeun ku saha wae di mana wae, khususna warga negara Indonesia anu janten pelajar teh kedah ngalakonan eta program teh. Ninggal keayaan Indonesia anu minat baca anak kekiran biasa kurang dirojong nyaeta ku ngalakonan sababaraha anu tadi nembe teh anu nembe nu tadi nyaeta tiasa ngarojongna ku genep perkawis anu nembe dipidangkeun. Gaduh laptop digadekeun keur meser sakintal pala. Hayung urang ngagerakeun literasi di sakola. Mung sakitu anu kusim kuring tiasa didugikeun hapunten kana kalepatana boh bilih aya basa anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.